ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir kukula geus dipraktekeun nu ayangan capek begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng kita nyieun kebijakan maka kukula ayeuna terus bae diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran deuk naon make jeung diomongkeun jak kabeh dihorenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina neumleuh di kolbu kuari geus dipiceunan kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung.